Usum ngiji jeung usum halodo, artinya musim hujan dan musim kemarau. Keayaan alam Indonesia dipangaruhan ku dua usum, nyaeta aya usum ngiji, artinya musim hujan, jeung usum halodo, artinya musim kemarau. Ciri-ciri usum ngiji. Nu kahiji nyaeta poek atau cedem, artinya gelap atau mendung. Nu kadua nyaeta tiris, artinya dingin. Nu katilu nyaeta hujan teterusan, artinya hujan terus-menerus. Nu kaopat nyaeta solokan limpas, artinya selokan meluap. Nu kalima nyaeta caah, artinya banjir. Nu kagenep nyaeta runtah bau kabasehan, artinya sampah bau kebasahan. Anu katujuh nyaeta taneuh kurup, artinya tanah longsor. Ciri-ciri usum halodo. Nu kahiji nyaeta caang, artinya terang. Nu kadua nyaeta aya panon poe, artinya ada matahari. Nu katilu nyaeta hareudang, artinya gerah atau panas. Anu kaopat nyaeta walungan saat, artinya sungai kering. Anu kalima nyaeta sumur saat, artinya sumur kering. Anu kagenep nyaeta rea kakebul, artinya banyak debu. Anu katujuh nyaeta taneuh gararing, artinya tanah kering. Rupa-rupa banda nu digunakeun dina usum ngiji, artinya macam-macam benda yang digunakan saat musim hujan. Aya sapatu bot, pajeng, mantel, simbut, jeung jaket. Rupa-rupa banda nu digunakeun dina usum halodo, artinya macam-macam benda yang digunakan saat musim kemarau. Aya kaca soca, kaos oblong, topi, jeung hihit. Pilih aya nu bade ditaraskeun, langsung WhatsApp Bu Sri nya. Hatur nuhun sahabat ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.